Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh hanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka opat walas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka opat walasna. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Hiliwirna angin mawarasa anu beda. Komo nalika seungitna minyak kasturi ngadadak nyambuang. Harita lamsijan tuluy curinghak bari gentak ngusap mata anu ramisah. Patimah kitu lamsijan ngagerongaran Nyi Patimah nepi ka 3 kalina semunga harewos. Sementara leungeunna ngusap batu mustika hezo anu teu pernah tinggaleun aya dina sakuna. Sanggeus ngusap mustika hejo na atuh wus cilegedeg kiwari tepat sagigireun lamsijan geus ngajirim si wanoja geulis ti alam jin. Sapada harita imut kareueutna mampu nyuaikeun rasa sedih anu ngampar dina jero sanubarina. Sorot panona saolah-olah mere harepan kana jiwa kosong. Kitu deui dalingding seungitna pating selendep seseleket pabaur jeung aliran getih. Mawarasa bagja nyingraikeun rasa kasumpek. Kadenge Nyi Patimah cumarita bari nyekel leungeun lamsijan. Kang, kunaon atuh jiga sedih wae? Sok geura nyarios ka abdi. Akang hoyong naon? Atanapi akang gaduh masalah naon? Nyarios Kang. Saacana ngajawab, lamsijan neuteub heula ka makhluk geulis beda alam anu
parerendeng jeung dirina. Teu aya masalah nanaon nyi. Mung kaleresan we keur inget ka emak ieu teh pedah tos lami tepat-tepang. Oh, janten akang teh hoyong tepang sareng emak. Nya gampil atuh Kang. Sanaos detik ieu keneh oge abdi sanggem ngajajabkeun akang kararompok pikeun nepangan emak akang. Kumaha bade Kang? Alim nyi, akang mah hoyong sacara normal sami sareng manusia umumna. Kajabi ti eta pan teu acan gaduh kangge candakeunna oge ka emak. Da tiap minggon teh sok diweselkeun ditungtut di keureuy. Jadi lamun ayeuna ka emak teu aya artosna can kekengingan deui. Akang hoyong artos sabaraha kangge ngeupulan emak? Abdi sanggem ngayakeunana ayeuna. Bujeng-bujeng ratusan ribu, dalah jutaan oge abdi sanggem. Atanapi hoyong dina bentuk emas, berlian, permata, giok, atanapi nu sanesna. Hatur nuhun Nyai, hatur nuhun. Wiros Nyai, wireh Nyai tos nawisan akang. Tapi punten, akang moal tiasa nampi kana kasayanti Nyai. Da hoyong sote artos murni ladang usaha, ladang ngecelakeun kesang nyalira. Tembalam sijan keukeuh kana pamadagana. Tuh dah akang mah kitu sok ararane. Abdi mah sok heran kalah oge ka akang teh. Batur mah ti hoyong-hoyong anu nawaran kitu teh Kang. Akur we jeung Kang Agus Jago. Kang Agus Jago oge anu sok ngadongeng di Kandaga AT official. Eta teh lamun ditawisan ku abdi pasti hoyongon Kang. Komo basa bade icalan kaos mah. Kaos Sunda, ikat Sunda, teras daster ibu-ibu. Meni hoyongon pisan teh. Para mancomania pendengar setia mareser. Nah ari akang ditawisan artos ku abdi teh meni alim. Teras ari ayeuna akang hoyong naon atuh ti abdi Kang? Tanya Nyi Patimah semu kesel. Tapi najan kitu ari leungeunna mah meni pageuh muntang bari nyang heuikeun gado endahna kana tak-tak lamsijan. Duka Nyi asa bingung akang mah. Hoyong naon atunya? Bari dipasihan naon kitu anu sanesna teh ku Nyai? Tanya lamsijan ngabanyolan bari seuri ka Nyi Patimah. Akang mah awas ulang ngeres Kang. Jabage siang keneh ayeuna mah Kang. Tembal Nyi Patimah meni pikagemeseun nyaritana teh. Teu poe ninggang kanu lemah iman. Geus pasti nurutkeun ka hayang si imina anu ujug-ujug ajol-ajolan hayang merezel ti jero. Para wargi sadayana teu karasa saking ku betahna dibaturan ku nu geulis. Waktu teh ujug-ujug beurang we. Panasna sinar sang surya maksa norobos kana mega bodas. Nembus rekepda dadaunan khususna daun kalapa. Manaskeun mulusna kulit anu keur maroyan dina pasir laut. Harita sanggeus Patimuna jeung Nyi Patimah lamsijan tuluy miang rek ngajemput deui Neng Euis di sakola sindang hiji. Laju motor Grand Impreza sora mesina kadenge ngahega. Kakapeungan lamun manggih tanjakan seeutik sok lok bangkong. Komo waktu diajak ngebut palebah pungkal pengkolna jalan di jalan anu nanjak nektek. Mun jalan mah lamun jalan mah geus pas mun jalma mah geus pasti ngajerit sabab dipaksa dititah lumpat. Najan puteran gasna geus mentok. Untungna nyiksa kitu teh ukur kana mesin da cacakan mun ka manusia mah lamsijan pasti diasupkeun kana jero bui. Bakat kurusuh balik ti batu karas teh lamsijan teu sadar make sapatuna jadi patukeur anu kuduna bagian katuhu jadi dipak
anu kuduna bagian katuhu jadi dipake ku bagian kenca kitu sabalikna. Atuh nalika datang ka hareupeun Neng Euis, langsung we Neng Euis teh gumejeng bangun anu lucu pisan. Sedengkeun Lamsijan jadi bingung sabab can sadar kana kayaan sapatuna. Aya naon Neng jika nu manggih kalucu kitu-kitu? Aya naon? Tanya Lamsijan bari ngusapan beungeut Neng Euis. Punten, tanya Lamsijan bari ngusapan beungeutna sabab bisi aya tapak gincu bibir Nyi Patimah anu nempel dina pipina tadi. Ih, akang masuk aya-aya wae tuh dah. Nah ngangge sapatu teh janten ti balik kitu Kang. Cek Neng Euis bari nyikikik seuri. Waduh, paingan atuh jadi asa sereg sapatu teh. Ning tibalik. Teh Lamsijan anu milu seuri ngabarakata bari tuluy ngomekeun sapatuna. Kang, kenging teu orderan buku teh Kang? Tanya Neng Euis bari nyekel dua leungeun Lamsijan anu pareup-hareup jeung dirina. Di barungku tetepan sorot matana anu ngagambarkeun kanyaah luar biasa. Alhamdulillah Neng, kenging seueur pesanan teh aya kana 1000na. Nya mudah-mudahan we akang kenging barangna. Cek Lamsijan anu sarua tetepanana. Nya syukur atuh Kang, abdi ngiring bingah. Didoakeun ku abdi sing kenging bukuna Kang, sing kabarangan. Amin amin. Mohon hatur nuhun kana pidoana. Ari ayeuna bade teras uwih atanapi bade ka mana heula Neng? Sambung Lamsijan bari tumanya. Lah mending ka bumi akang we heula. Abdi aya carioskeunun ka akang. Engke santos nati ditu jajabkeun abdi ka bumi nya Kang. Mohon mangga. Tapi wayahna paling oge dugi ka pengkolan anu biasa. Moal dugi ka bumi ah. Dugikeun we atuh Kang. Da bapana oge nuju dirawat di rumah sakit. Waduh, dirawat? Nah kunaon kitu Neng? Tanya Lamsijan semu kaget. Ah, kewe di bumi dicarioskeun Kang. Mohon atuh, mangga. Nu satuluyna eta 2 insan laju baralik ti sakolahan nuju ka imah kontrakan Lamsijan anu aya tukangan kantor kacamatan Cimerak. Teu kacaturkeun kumaha lila di jalana. Harita Lamsijan jeung Neng Euis waktu nepi ka tujuan teh karasana singkat pisan. Lamsijan nalika datang ge terus we diuk dina bale-bale hareupeun imahna. Sedengkeun Neng Euis marengan diuk sagigireunana. Kadenge Lamsijan mimiti nyarita. Neng, bade nyarioskeun naon kitu? Akang asa jadi penasaran ti tadi mula. Bade nyarios naon? Neng Euis sampe ngajawab, narik napas panjang heula. Paromanana katempo jadi muyung. Nu mawi Kang, dinten kamari teh Mama aya nyarioskeun rencana pun Bapak yen dina dinten nya Mama nyarioskeun rencana pun Bapak yen dina dinten Minggon teh bade aya tamu cenah ka bumi ti Bandung. Menang sawatara waktu Lamsijan can ngartieun kana maksud omongan Neng Euis. Sababna pamikirana pila kadar oge tamu naon urusan anak jeung dirina. Nu matak harita Lamsijan sikapna biasa-biasa wae. Nembalna oge saperluna. Oh, rek aya tamu. Ari sugan teh aya naon? Hanas akang rada ruas. Keun we atuh ari bade aya tamu maneng. Mana kitu oge aya kaperogian meureun ka Bapa. Muhun Kang. Lamun tamu biasa mah teu sawes-wios. Tapi ieu mapan tamuna bade ngamprokeun abdi sareng putra rerencangan pun Bapa. Nah akang rek mikeun kitu wae kami abdi dijodokeun kanu sanes ku pun Bapa. Cek Neng Euis semu baeud dumeh Lamsijan katempona teu nunjukkeun reaksina naon. Oh, ari sugan
tamuna tamu biasa we neng, sangkan akang mah nya saha jalmina atuh anu rek mikeun kakasih atina dijodohkeun kanu sanes. Tapi teu langkung keta dari akang mah ngarumaoskeun diri sakieu buktosna nya manggawe kumaha euis. Tapi kilang kitu oge emutan we heula bili euis hanjakal mun misalna milih akang. Da akang mah moal bisa ngajangjikeun naon. Tapi najan kitu ge bade ari usaha mah sangkan kahirupan janten leuwih hade. Cek Lamsijan jadi ngadadak alum muyung sabab pikeun manehna mah geus moal aya kakuatan lamun urusana jeung harta dunya sabab sakitu buktina ayana. Kang, dina laresna oge abdi dijodohkeun. Abdi mah alim. Wios we bade ngiring jeung akang ka mana wae dicandakna. Dari perkawis ngawulang mah tiasa ngali ieu sakolana Kang. Walau neng euis bari nyuuh nalahunan. Sementara Lamsijan saharita mah ukur ngusapan buuk neng euis bari ngarenghap semu berat. Langkung sae emutan heula we engke oge rasa suka mah sok datang nyusul ieu neng. Keun wae akang mah ulah teuing di pikiran. Anu penting mah euis bisa senang. Pikeun akang mah kacida bagjana kitu oge. Kitu cek Lamsijan. Najan ari dina hatena mah kacida peurihna. Tapi dalah dikumaha atuh. Sabab itu mah kapan beda tarap kahirupanana oge jeung dirina. Malana hatena Lamsijan jadi ngagerentes. Jigana geus waktuna aing kudu intit ti Cimerak. Karunya ka kulawarga si euis bisi ngarasa kahalangan ku diri aing. Kajeun aing mah mending ngelehan. Bari sakalian rek neangan buburuhaneun sejen jalan usaha aing. Nu satuluina ngadenge caritan Lamsijan seperti kitu neng euis kalah ka muwuh ceurik meni balirihan. Hatena ngarasa ancur menepi kapisah jeung Lamsijan. Di antara sumbegrukna ceurik neng euis cumarita. Kang, abdi mah alim dikantunkeun ku akang. Kitu pokna nya euis bari ngarangkul pageuh naker ka Lamsijan. Ranghos napas Lamsijan eureun sakedeung. Lalaunan dampa leungeunna ngusap cimata neng euis bari ngantelkeun bibirna. Euis, suara Lamsijan semu sarak. Kumaha atuh lamun dunya urang henteu mihak. Abdi mah teu paduli Kang. Anu penting akang aya sagigireun abdi salamina. Sajongjongan mah Lamsijan ukur neuteup bersihna pameunteun neng euis. Aya rasa deudeuh anu teu bisa digambarkeun. Aya rasa sedih jeung nyaah mun kudu ninggalkeun. Para wargi sadayana di antara muterna waktu lapat-lapat kadenge sora adan asar mimiti patembalan reang ngageuingkeun hate sangkan teu kalalanjoan teuing. Najan bari jeung berat Lamsijan kadenge cumarita. Neng, ayeuna mah langkung sae mending uwi heula we. Ongkoh mamah neng bilih dedeupeun. Tos ulah pati teuing dipikiran da can puguh ieu kumaha jucungna. Neng euis unggeuk tuluy cengkat bari ngarapihkeun pakeanana. Sedengkeun Lamsijan ngahaja mang nyisirankeun buuk neng euis bari ngusapan mata neng euis anu masih keneh beus baseuh ku cimata. Sagurat imut sapada harita cukup mere isyarat yen hate mojang cijulang teh ngarasa bagja. Nu satuluina duanana laju mariang ninggalkeun imah kontrakan Lamsijan nuju ke arah Cijulangkeun. Teu kungsi sajam kiwari Lamsijan geus nepi ka hareupeun imah agrengna
gedong sigrongna Juragan Daud. Tapi salian ti eta aya nu matak timbul rasa kapanasaran jeung tanda tanya waktu nempo mobil Vitara warna hejo anu tadi beurang dipake ngajemput Bumia. Sabab ayeuna geus aya deui ngajugrug di pakarangan imahna Pa Daud. Jen harita Lamsijan ngajengjen ngajanteng nangtung bari ngagerendeng. Nah aya hubungan naon Bumia jeung Pa Daud? Adina kitu sarua jeung buratna. Asa jadi penasaran ka aingna. Sabot keur ngajanteng kitu, Neng Euis ngageuingkeun. Kang, hayu atuh enggal kalebet. Da ayana oge mung mamah wungkul ieu sareng si bibi pembantu. Hayu Kang. Cek Bu Uis bari ngagandeng leungeun Lamsijan. Sadengkeun ti ruang tamu harita Burita merhatikeun gurak-gerikna eta dua nonoman. Dina hate Burita ngagerentes. Paingan atuh. Anak aing mani kapeng-peongan ku eta lalaki. Da geuning meni gaya kitu kabogohna teh. Aduh. Sok sanajan make pakaiana biasa basajan. Tapi katampona beda jeung anu sejen. Duh, kumaha teuing mun nepi ka papisahna nya. Si Euis pasti kagegeringan pikir geurinang tunggalang layu. Kitu nu aya dina hate Burita. Dirina jadi timbul rasa kahariwang. Sok bisi anak anu ngarukur hiji-hijina jadi kaedanan mun seug ditinggalkeun ku Lamsijan atawa dipisahkeun paksa kudu jadi salakina. Teu lila kadenge Neng Euis uluk salam. Kalayan teu talangke deui Burita tuluy mukakeun pantel bari nembalan. Waalaikumsalam. Duh, anaking. Nah, meni burit-burit teuing. Balik ngawulang di sakolahan teh. Mama kalah deudeupun. Samemeh Neng Euis ngawalon, Lamsijan miheulaan nyarita sabab dirina ngarasa tanggung jawab dumeh Neng Euis balikna leuir teuing. Hapunten Bu, numawi tadi teh nyimpang heula ka rompok abdi. Sakedap kumargi abdina aya kaperogian heula Bu. Cek Lamsijan sajujurna bari sasadu. Samantara Neng Euis ukur imut dumeh ngarasa regreg aya nu ngabelaan. Kitu deui Burita, maehna oge jadi timbul rasa percaya. Oh, nya teu naon atuh. Ngan ke deui makade ulah sok burit-burit teuing Euis. Sieun di jalan ongko. Loba begal zaman kiwari mah. Sok atuh Neng, da mama rek nyiapkeun dahareun heula ieu teh jeung si bapa di rumah sakit. Sok kalebet. Mohon mah, abdi oge da bari dingetos heula acu. Ari bapa bade iraha cenah uhit rumah sakit nama. Isuk meureunna Neng, da katelina oge geus cager ayeuna mah. Ongko dokterna oge geus mere idin pikeun balik. Harita Neng Euis jadi semu ngaharuk waktu nyaho bapana rek balik isuk teh. Sabab waktu kabebasana pasti ka sungkeret. Hartina papanggih jeung Lamsijan oge duka iraha deui. Burita cukup maklum kana eusi hati anakna. Nu matak maehna gancang nenangkeun. Tenang atuh Neng, apan aya mamah ieu? Sanggeus dikitukeun mah Neng Euis jadi berag deui. Nu saterusna ngagabrug ka indungna. Sedengkeun jam anu ngadaplok dina tembok mewah nu aya di jero imah Pa Daud kadenge disada 8 kali. Sorana percis kawas lonceng. Jika mere beja yen waktuna geus kudu balik. Tetela laju waktu teh muterna teu karasa cepet naker. Meureun bakating ku betah hirup kumalendang di alam dunya. Tapi sok sanajan kitu Lamsijan teu bisa mungpang kulantaran memang waktuna undur diri. Sanggeus pamitan heula ka Neng Euis jeung ka Burita. Lamsijan tuluy balik nuju ka Cimerak dianterkeun ku supir Pa Daud
Sabab waktu peuting kitu mah geus eueuh angkutan umum. Da sabab tadi sore teh ti Cimerakna ngahaja make motor Neng Euis, da sabab motor mahena mah diteundeun di kontrakan. Gancangna carita jam 7 isuk-isuk langit biru di luhureun kota leutik Cimerak mani bengras katenjona. Sabengras hate Lamsijan anu sumanget dumeh rek nganterkeun orderan buku 1000 piece lobana. Samemeh indit Lamsijan ngomong heula ka sobat dalitna nyatana ka si Lili. Li, urang mangkati heula nya. Kade keur poe Senen mah kudu aya tah 700 deui buku teh. Sabab poe ieu ku urang rek dijangjikeun kabumian anu pesenna. Kitu cek Lamsijan ngomongna bari nalian kardus dina jok motor di tukang. Nya siap Jan siap. Engke oge urang rek nelpon ka bos lah nu aya di Bandung meh langsung dikirim. Nya syukur atuh ari kitu mah urang jadi jongjon. Hayu atunya urang mangkat heula. Oh nya sok-sok. Lamsijan harita terus ngahirupan motorna. Teu lila sorang ngablak-blakna mesin Astrea setar mubuh beda kadengena kulantaran milu guligah. Laju motorna rada sasampoyongan sabab tiupan angin basisir batu karas isuk harita mah keur kabeneran ngagelebug tarik. Tapi keur Lamsijan teu jadi pasoalan. Dan nu penting mah kiwari dirina bisa nepi bari dina kahayaan salamet. Sanggeus nepi kasampak teh Bumia geus keur nungguan di teras sakola TK. Pikeun Lamsijan anu karek jol datang, manehna tuluy nyampeurkeun bari pok nyarita. Assalamualaikum. Hapunten Bu, abdina rada telat. Wios, da ibuna oge teu acan lami di sakolana oge. Mana bukuna Kang? Sok canda ka dieu. Lamsijan gancang mukaan tali anu ngabaguded kardus. Satulina kardus buku teh dipanggul dibawa ka hareupeun Bumia. Mangga Bu, nyanggakeun ta ieu bukuna. Atos ari di etang mah sadayana aya 300 buku. Tapi upami bade di etang deui mah mangga eta mah teh langkung Ibu. Wios Kang abdi mah percanten teu kada di etang deui lah. Mangga tuh ieu artosna Kang 600.000 nya Kang. Mohon Bu, hatur nuhun pisan nya Bu. Tos dibalanjaan buku abdi nampi artosna nyanggakeun bukuna Bu. Kitu ceuk Lamsijan harita bari nampanan duit manis sagepok. Maklum harita mah duit teh paling gede 10 ribuan pecahan can kos ayeuna mah 50 100. Kanggo anu sapalihna bade iraha kinten-kintena Kang? Insyaallah dinten Senen Bu. Oh mohon atuh diantosan ku abdinya. Ari ayeuna akang bade teras ka mana deui Kang? Bade kadinya panginten Bu kanu caket heula. Memanawian aya deui sakolaan anu mariogikeun buku. Atuh pamikir sama tepangan we rerencangan Ibu di sakolaan SMP. Namina Pak Tohir. Insyaallah geura. Anjeunna priyogieun tah kangge murang kali di sakolahanana. Oh, mangga atuh Bu. Ku abdi bade dicobian di tepangan ayeuna keneh oge. Hatur nuhun Bu informasina Bu. Tema Lamsijan nganuhunkeun. Satuluyna manehna terus indit deui nuju ka sakolahan anu dituduhkeun tadi ku Bumia. Tapi karek oge indit na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng Seep Wadia Balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui.
Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.